mau Siliwangi siwana para guriang nungan bisa balangit kiwarikeun makalangan makalah niat peri eringka para kaluhur kan sakti mahkahir kapara walisapan anu ngagem ilmu tauhid sareng Prabu Kian Santan ye kuri luhung numutkeun sabda ilahi angin Allah buka wasa duka guman di langit anu sama kaya daya upaya pohon gitu jurus anu luhung kudu kawas sadagori akarnya kana cadureng bungkar wangit tanurut kali dua pembangunan gara tunjang sakan walu yana gari saksina pagakaruhun kana jasa PPSI Pancasila sagala
Kanjeng Sabta Marga dungawankeun sana geni pamungkasna ieu kidung rang adua ka Ilahi nadari dona batelang sangkan pemaksudan hasil aman makmur Indonesia maka unggul PPSI amin ya robbal alamin mugi Gusti nantayungan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngatur kenuhun ka Abah Kasana Bahaan silakan Bapak Eden dibilang aparatus adudiknya terang silakan kidung mudah-mudahan kidung ieu teh mimpin amin anu berbicara karuhun sadaya mudah-mudahan penjasilan khususnya aya di Jawa Barat oke aya di tanah air amin amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu bersama ibu-ibu hormat pengingat acara salajengna acara ramah-ramah paling tinggi itu pengingat kalau kesadaran para buku para ketua sebagai kapain pengingat sidahan foto bersama banget kalau kapal kesana Bapak dia